Duh, itu karunya awewe teater salakina. Bae mun mahibur euy heula deh. Geus Neng. Salaki maneh teh geus maot. Lajeng cirikan bae. Arep masih sabar yo. Doakeun salaki teh sing tampa iman Islamna ke rumah kawasa. Nya tuh kumaha bah. Urang teh jadi rangda. Mudah kudu ngurus, awan usaha. Nyaho bage ngarti. Kumaha teh lamun kieu bae yo? Kumaha bah? Kumaha lamun abah jadi panggantina salaki si Neng? Daek teu? Serius bah? Daek ngaganti salaki abi? Bener abah mah yo serius. Bener. Amang tukang gali kuburan. Kan dia. Apa sih? Aya naon ibu? Aya damelan naon abdi? Iya, pangagalikeun kuburan salaki abi. Si abah daekeun ngagantian. Dalam rangka untuk memeriahkan HUT RI yang ke-79, acara selanjutnya yaitu lomba lari. Untuk peserta lomba lari, dimohon untuk siap-siap. Lari oi. Oh, lari. Untuk peserta yang pertama, memasuki lapangan. Oh, begini ya. Oh, kaji. Untuk peserta yang kedua, memasuki lapangan. Untuk peserta yang ketiga, memasuki lapangan. Tuh, hati lu. Anjing. Sama licik. Untuk peserta yang terakhir, nomor 4, silakan untuk memasuki lapangan. Aduh. Anjir terakhir euy ah. Semangat. Semua peserta siap? Nah. Peserta pertama siap? Siap. Peserta yang kedua siap? Siap. Peserta yang ketiga siap? Siap. Untuk peserta yang keempat siap? Alah, semangat atuh peserta nomor 4. Siap. Oke, 1, 2, 3, lari! Lah, seorang lagi kenapa nggak lari ya? Bah, kenapa nggak lari? Atuh dah abah mah teu kapanggil. Anu ditahanin lagi kan hiji 2 3. Ari abah kan nomor 4. Sesapaan, aki-aki, lari nggak? Lari enggak ya? Naon sih nempokan itu? Jadi deh mah ya. Nuhun, Bah. Nuhun. Abah ya. Abang gitu. Abang. Siapa ini pribadi dia teh saha? Apa tuh? Lagi seluk gitu. Saha dalam? Nuhun. Abang. Guys, ini. Enggak, ya. Hei, naon mana? Jika nuker nyangut lengit, nongkak dongkok segala. Hei, yang apalin saha jagoan di dia ya, di kampung dia. Henteu, Bang. Siap polon tongai kitu mah koe dipituskeun tatang kurak sia. Ha, aing nanya sakali nya. Ayeuna jagoan kampung ieu saha ayeuna? Hah? Bagus.
Ojong ini, aduh. Ah. Hai, cewek. Anjing, itu aing. Abah keur naon di dieu? Pakai mabok-mabokan segala deh. Ayam dibejakeun nama. Kumaha ya aing dibejakeun ka sini nih ya. Ah, gara-gara itu aing lah. Aduh, aing. Ya si babe euy. Kerjain ku urang. Bruh. Ah, mang pura-pura lolong kowe teh. Lagi gawean mah teh lah. Gawean. Bruh. Ya makanya kawan pisan dia pura-pura lolong ya. Di rumah teh ya. Tunggu ku aing awas ya. O A B U A T anjing. Ngeureun aing eta deuleu jelema. Goblok aing kan jadi balaseun.